Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 28 sampai ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Naha geuning maraneh kupur ka Allah, padahal maraneh teh asalna paeh. Tuluy ku Allah maraneh teh dihirupkeun, terus dipateni, terus ku Allah teh dihirupkeun deui. Satuluyna nya ka Allah maraneh dipulangkeun. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'an samawat. Ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nya anjeunna anu ngayugakeun saniskara anu aya di ieu bumi pikeun maraneh. Tuluy anjeunna kaluhur, tuluy anjeunna ngayugakeun langit 7, jeung anjeunna teh maha uninga kana sagala perkara. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jeung nalika Allah maneh ngadawuh ka para malaikat, saestuna kami rek ngayugakeun hiji khalifah di bumi. Para malaikat ngawalon, naha geuning Gusti bade ngersakeun ngayugakeun makhluk anu baris nimbulkeun karuksakan di bumi, sareng anu bakal ngocorkeun getih. Padahal abdi sadaya salamina ngamahasucikeun kumuji sareng ngamulyakeun Allah. Allah ngadawuh, saestuna kami uninga kana saniskara anu henteu dipikanyaho ku maraneh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tuluy Allah
ngawulangkeun ilmu ka Adam perkara ngaran-ngaran barang sakumna. Tuluy eta barang-barang teh ku anjeunna dipintonkeun ka para malaikat sarta Allah ngadawuh, coba bejakeun ka kami ngaran-ngaran eta barang teh upama nya mah maraneh balenger. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat ngawalon, Maha suci Allah, abdi sadaya henteu terang naon-naon, jabi ti katerang ilmu anu parantos dipaparinkeun ku Allah ka abdi sadaya. Sayaktosna nya Allah nu maha uninga, nu maha wijaksana. Qala ya Adamu ambitum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati